Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Kamila Sari di SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Dina danget ayeuna simkuring baris ngebahas materi ngeunaan wawancara. Materi wawancara ieu aya dina pangajaran basa Sunda di kelas 10 semester 2. Tujuan pembelajaran pertama dapat menjelaskan isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks wawancara. Kedua, mampu merancang, melakukan, dan menyusun laporan wawancara dengan memperhatikan kesantunan berbahasa. Wawancara teh nyaeta tanya jawab hiji jalma jeung jalma sejen anu tujuanana keur ngumpulkeun informasi. Dina proses ngawawancara, basa nu dipake ilaharna make ragam lemes atawa hormat. Struktur wawancara aya 3, nyaeta bubuka, eusi, jeung panutup. Bubuka dina wawancara teh gunana pikeun ngarahkeun naon-naon nu rek didiskusikeun sarta nu bakal dilakukeun dina wawancara. Bubuka perlu pikeun nyiptakeun hubungan nu hade antara nu ngawawancara jeung narasumberna. Nu kadua, eusi. Bagian eusi teh pokok dina wawancara. Dina tahap ieu nu ngawawancara jeung narasumber silih pairan jeung mere tanggapan, nanya jeung ngajawab. Anu katilu, panutup. Ieu tahap teh mangrupa kegiatan nyendeukeun jeung nutup wawancara. Dina panutup, sanggeus wawancarana cukup jeung geus direkam atawa diringkes eusi pokok-pokona tuluy diterangkeun eta hasil wawancara teh bakal kumaha. Nyungsi padika ngawawancara. Nu kahiji, tatahar. Dina tatahar nyaeta nangtukeun tema. Tema anu bisa dipilih teh rea pisan. Upamana tema pendidikan, lingkungan hirup, pakasaban, halamanan, atawa pangresep jeung rea-rea deui. Anu kadua, nangtukeun narasumber. Nangtukeun narasumber teh pangtuna kudu merenah. Saha-saha nu rek dijadikeun narasumber teh bakal jadi dasar pikeun naon-naon nu rek ditanyakeun. Ari narasumber teh kudu jalma nu pangnyahoana kana tema atawa pokok pasoalan nu rek ditanyakeun. Nu katilu, nyusun daftar pananya. Upama tema jeung narasumber geus ditampungkeun, tuluy bisa nyusun daftar pananyana. Hasil atawa henteuna wawancara teh gumantung kana kapaligelan nu ngawawancarana. Utamana dina nyieun jeung ngajukeun pananya nu merenah. Ari pananya teh tangtuna kudu lumasar kana tema jeung kana daftar pananya lumasar kana unsur berita 5W hiji H. Nyaeta naon, saha, dimana, iraha, naha, jeung kumaha. Nyungsi padika wawancara nu kadua nyaeta ngalaksanakeun wawancara. Dina ngalaksanakeun wawancara nu kahiji, jelaskeun heula identitas diri jeung sebutkeun tujuan ngawawancara. Samemeh wawancara dimimitian sebutkeun ngaran narasumber kalawan lengkap. Nu kadua, mawa buku catatan, alat tulis, atau alat pangrekam dina waktu ngawawancara. Leuwih hade, upama mentawi di heula upama rek ngarekam teh. Nu katilu, mimitian wawancara ku pananya nu basaja atawa enteng jeung sifatna umum. Tanyakeun heula kalangenan atawa hobi narasumberna. Upama geus akrab, perkara patalikeun jeung topik nu rek ditanyakeun. Nu kaopat, regepkeun pamanggi jeung informasina kalawan daria. Usahakeun ulah megat kalima atawa motong omongan sangkan kateranganna henteu pegat. Nu kalima, singkahan pananya anu bulat beulit. Hade nama kana inti nu rek ditanyakeun bae.
Nu kagenep, ajenan pituduh jeung syarat ti narasumber upamana off the record, rahasia, no comment, moal ngajawab jeung sajabana. Singkahan pananya nu matak nyigeg narasumber. Nu kagenep, tembongkeun kesan nu hade sanggeus ngawawancara narasumber. Ulah poho pikeun amitan, sasadu, tuluy nganuhunkeun. Nu salajengna nyusun laporan wawancara. Nu kahiji aya wangun dialog. Pikeun nulis laporan hasil wawancara dina wangun dialog, urang tinggal nuliskeun deui pananya jeung jawaban kalamat lengkap. Urang kudu ingat kana pananya nu lengkep teh nyaeta ngandung unsur 5W hiji H. Upama hasilna aya dina potretan, maka kudu ditulis deui kalamat rapi dina lambar kertas nu misah. Upama wawancarana teh direkam, make alat pikeun ngarekam, kudu nyieun transkripsi atawa nuliskeun deui hasil rekamanana. Nu kadua, wangun narasi. Nuliskeun hasil wawancara dina kalimah wangun narasi, make teknik carita atawa kalimah pedaran. Carana nyaeta ku ngarobah kalimah langsung jadi wangun teu langsung bagian inti dina wawancara. Sakumna informasi nu ngawengku 5W hiji H kudu kacukupan sangkan informasina lengkep. Sumber rujukan. Kahiji Darpan Sapara Kanca 2017 Basa Sunda Urang Bandung Bagasuntan. Nu kadua Hendrayana Dian SPK 2017 Kanca ge diajar Basa Sunda Bandung Pustaka Jaya. Nu katilu gambar dina Google. Hatur nuhun kana perhatosanana, sakitu mung tiasa kadugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.